Bismillahirrahmanirrahim. Al-kibru ariya eta bab ngajelaskeun tentang al-kibru hartosna gumede. Waritu al-kibru istidhamun nafsi eta ngagungkeun diri. Wa ru'yatu qadriha jeung ningali kamampuanana itu diri fauqa qadril ghairi kalawan saluhureun kamampuan batur. Wa mafasiduhu jeung ari pirang-pirang karuksakanana itu gumede kathiratun eta anu loba kacida. Minha anu eta tetep bagian tina itu kathirah annahu arian saestuna minha anu eta tetep bagian tina itu kathirah annahu ari yen saestuna itu gumede yu'ti eta nganyeri al-ghairu kabatur wayak tong jeung megatkeun itu gumede hibalal mawaddati kana tali ulas asih wayu pariku jeung misahkeun itu gumede al-quluba kana pirang-pirang hate wayamilu jeung mawa itu gumede annasa ka jalma ala bughdi sahibihi kana mika bendu babaturanana itu si jalma wa ittifaqihim jeung sepakatna itu nas ala adahu kana nganyeri itu sahib wa min hajang eta tetep bagian tina itu katsirah anna sahibahu kana yen saestuna jalma anu ngabogaan sifat kibrun gumede layan kodu eta moal ngajadikeun itu sahib ilal haqi kana bebeneran wala yakdumu jeung moal bisa mendem itu sahib al ghaito kana amarah walaya talatopu jeung moal nganase jeung moal lemah lembut itu sahib pin nushidina nganasehatan waqafa jeung nyukupkeun al kibro kana gumede madzamatan kalawan celaan naon qaulun nabi dauhan kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulu nyaeta dauhan la yadkhulu moal asub al jannata ka surga saman jalma kana anu bukti fi qalbihi kana anu bukti yaman fi qalbihi sahaman jalma kana anu bukti fi qalbihi eta tetep dina hatena itu man naon mithqalu dzarratin sagede siki dzarrah minal kibri tina gumede waman jeung ari saning jalmana arofa eta nyaho ieu man annau kana saestuna itu si jalma teh makhlukun eta makhluk anu diciptakeun makhlukun eta anu diciptakeun min nutfatin tina cai mani wa nahu jeung kana saestuna itu si jalma teh soirun eta anu bakal jadi ila jifatin kana bangke hana tah bakal gampang alaihi ka itu si jalma naon ayat ruka yen ninggalkeun itu si jalma al kibaro kana gumede alladzi anu sababa anu geus ngajadikeun hu ka itu si jalma naon al ujubu ujub alladzi anu sababa anu geus ngajadikeun sabab itu ladzi hu ka si jalma alladzi anu sababa anu geus ngajadikeun sabab hu ka itu ladzi naon al ujubu ujub